Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini saya akan mengajak ke Kasepuhan Sinaresmi. Kasepuhan ini merupakan salah satu kampung adat yang sampai saat ini masih ada. Lokasinya berada di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang jaraknya sekitar 30 km dari kota Pelabuhan Ratu. Kesatuan Adat Banten Kidul ini berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat pasca pemisahan antara Jawa Barat dengan Banten. Kasepuhan ini merupakan salah satu dari proyek geopark yang didaftarkan di UNESCO tahun 2012. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Kepala Adat atau Kasepuhan, yaitu Mbah Asep. Mari kita mulai. Tadi teh non melak pare tekenging Jadi dia melak pare pami ngadambal ngamaksud teh pandur sana ngegarap bade kang melak pare misalkan nyacar atau napi eta teh tekenging dina ngawitan atau nyacarna naon aya melak papan dia sesuai sareng lahir. Pami lahirna minggu nyeblakna ge minggu padahal mah dina ngadambal misalkan menuju macul nuju babad nuju ngacar tekenging dina dinten Jumat sareng minggu jadi teu liren. Mohon tekenging tekenging eta mah re dua dinten eta Jumat sareng re lah gitu. Jumat sareng minggu Kebonnya di mana? Di iya di tiap-tiap di sekitarnya di sawah di handap aya sawah. Di dia 70 genep kakaknya. Kemudian kita 70 genepnya. Rek tepikan katongoh 80 genep sotenya. Jadi mana desa kieu teh. Ya mata pamit dugikeun da di tongoh sang lebak 80 genep. Sareng bapak Abah Asep. Bah Asep. Berapa? Kakak seputar imah gede ada 76. Tapi warga yang di temen sekitar 2000. Warga ya kan nyebar di Kabupaten Sukabumi Lebak sama Bogor. Iya. Bah Asep teh janten ieu na. Janten kasepuhanan untuk kumaha? Mohon janten ieu na dede. Bumina pangageungna. Betul. Mohon disebut ieu teh de. Bumina pangageungna. Janten upami kempelan di dieu. Dede. Eta teh kumaha turun temurun? Mohon. Turun temurun tapi etana nomaden. Pindah-pindah. Nama ayeuna mah aya satempat deui lahan nu teh acan. Henteu sanes maksudna teh kasepuhanan gitu. Ieu na pimpinanana gitu. Naon teh? Temen-temen berarti di sepuh gitu. Sepuh karena sami sih anu rumah sami di Cipta Gelar Arab sami. Gitu. Biasa. Mung anu seueur mana, Pak? Anu masih utuh teh mana? Sabaraha gitu. Sekitar 4.000-an. 4.000 ka kampung. Soalnya panam dia serang itu tos bukan dia sakitu tadinya sami. Nah pecah tilu. Dan kacana kamu. Upami ieu sapertos pernikahan dia adat heula. Pernikahan secara adat heula nembe secara pamrih. Enggak, misalnya teh kenging sareng orang luar. Sareng mana ge di depan teh bener. Rek istri rek pamanggut. Mohon. Nemu penting aturanna ngiring ka dieu. Moal ieu teh ngiring ka dieu. Jadi harus menerima lah gitu ya. Istilah itu. Teu pami misalkan orang di ditu nya kedah ngiring adat di dieu. Ngiring adat di dieu. Kalau enggak berarti tidak sepakat gitu ya. Ya jarang sih. Jarang. Ya misalnya gitu kan ada misalkan agak adat di ditu sok silakan pakai, tapi di dieu mah tetep di heula. Resep. Ada abdi orang kampung wes. Di mana Bogor? Awalnya di Bogor pan. Abdi aslinya Sumedang.
Oh, Sumedang Matumuhun, Sumedang larangnya. Oh, aslinya Sumedang jantan ya kapungur kan ini teh ya bumi kan kieu gitu. Panggung kan nah. Saya nama tos ka ieu nya, tos teu ieu. Terus ka gusur kalorosan ka eleb ku Jati Gede. Oh, layak ku Jati Gedenya. Seroge nya keramat-keramat tuh ku Jati Gede. Ka ieu, ka ganggunya. Punten Mangga itu ya. ari eta leuit-leuit eta teh nu sah? Nu warga. Nu warga. Mohon warga di mah aturanana di mana gaduh keluarga, di mana tos nikah. Ada gaduh leuit. Kada gaduh leuit. Masalah eusin sakumaha? Mohon sesuai saimbang ka pamampuan. Kemampuan anjeunna misalkeun leuit sina kangge 500 pocong nya ngadamel kangge 500 pocong gitu. Digeus kan? Mau dipocong di. Ari dipocong kan masih keneh anu ieu. Aya Ari di Sumedang mah terus digeus geuningan. Digeus teh di ari dipocong mah pan tina naon teh terus terus dibuat di keureut ageng, dibeungkeut ageng. Ketos garing ari di Sumedang mah nama di talian gitu, di talian tarik ketak gitu. Digegas disebut teh. Oh, dia mah dipocong. Oh, pocong disebut. Tina beulahan eta namanya pami base. Beulahan pamitos garing di tina lantayan terus dipocong. Oh, ada mah nembe anu beungkeutan base disebutnya pocong. Oh, tebaliknya. Dia mah beulahan. Oh, gitu. Pami base beulahan. Oh, base beulahan. Base beulahan pamitos garing pocong. Oh, ada di itu mah base dipocong. Garing digeges. Ada di mah anu pami base beulahan. Anu ieu teh naon teh geuningan ngangge tanuh porang teh anu tarik set gitu mami. Dengan cekan model makan naon teh jantung. Kayak nu terus aya. Dia mah masih gitu. Kenapa dinten Jumat panen. Terus mulai nu saat panen ayeuna. Dia mah sarempak pan. Malak marena teh ngan mare anu 5 bulan di bulan. Ari sapertos HP telepon. Lebet. Iya listrik telepon. Kan ada di kanekes itu terkeging. Di kanekes kan. Kanekes. Ya juga tadi aya nu caket di dia ada. Kanekes dia paling 4 jam. Masih kena di tempuh ku kendaraan kanekes. Kami badui jero badu dalam teh dugikeun ka Ciboleger. Nah, terus jalan. Kami anu teu biasa mah 3-4 jam jalan. Lebih. Bapak gaduh abah dia. Oh, mana? Gaduh puter sabaraha? 4 terus narika. Terus tadi dia. Nya maksudnya tos bumina. Aya si bungsu hiji deui. Oh, iya gitu. Jadi ngiring di dek. Ari mata pencarian warga ke tani deh. tani sedang. Tani tina pare oge sifatna konsumtif teh dari carga. Oh. Jasa nyetok di kangge kabutuhan anjeunna. Ada status kepemilikan lahan wilayah. Wilayah. Aya wilayah aya tanah milik wilayah. Oh ya tanah milik wilayah. Kami gelar alam, nah dirinya di Taman Nasional. Oh, Pemukiman garapan di Taman Nasional. betul saya wilayah tuh gitu. Nembe bade jeung itu mah pamilih mah tos tanah. Tos tanah adat. Itu teh kageser atau rumah. Dan memang ti payun kumaha bae eta nana aya nu sapalih nama kapalih. Aya wahangan Cisono kali itu nama tos lobat tanah adat. Konsep Bapak Didian kayak isuk di kawan. Pengen motor itu Pak, pangcalikan. Oh, pangcalikan mah. Dedek foto itu dek, yang tulisan itu tuh. Itu yang pintu itu Pak. Tulisan pangcalikannya. Di sana dekat. Hangus ya.
aya bangunan adat nu sami Nya kieu. kieu Pangai pangkapitan panyayuran sami bangunan. aya problem sosial. Dina ieu mah paling eta tadi aturan pemerintah anu nyangkut masalah kulayan. Eta ieu mah sareng aturan Taman Nasional. Kan gardu di ieu mah perhutani. Terus kayak Undang-Undang 47 99 tentang hutan, terus saya Menhub 175 tentang perluasan hutan. Padahal bingung. Tanah aku layak adat oke tanah adat. Aku layak adat ge aya didinya terus di ieu sareng tanah desa. Desa teh desa sareng tanah adat di mana? Tanahna eta tak keneh di aku desa oke. Abdi pernah Desa oge 4.000 hampir 5.000 langkung. 5.000 hektar. Kami adat langkung ti sakitu kan. Adat mah puluhan ribu. Dan nu diajak bade diajak ke Putih Lukas Kuanta sekitar 40.000. kan ari ulayat kan teu tiasa dijual beli kan. Terus di Lampung Pekon. Abdi pernah di Papua nya Pak. Jadi sistemnya teh karena lahan yang digunakan bikin kesepakatan Mohon kemitraan enak. antara kesepakatan antara ya yang perlu siapa siapa. Nah waktu itu teh dua subsuku jadi kesepakatannya teh laki-laki yang berusia dewasa dibangunkan rumah tipe 36, terus yang sudah yang sudah berkeluarga semakin jenjang semakin tinggi dibangunkan rumah semakin tinggi, terus dibangun kebutuhan sosial dan sebagainya, termasuk dibikinkan ya seperti itu sekarang biasa bertani ya lahan pertanian yang disiapkan tapi di tempat lain gitu, seperti itu. Jadi mah mau aya kasupuan sareng Sinar Cipta Mulya mah garapan unggul aya di Taman Nasional. Aya warga mah di tanah milik Garapan sapalih aya di sekali Taman Nasional. sa kakak seberapa Te hektaran di tempat. seputar tanah migrasi mesan LUT lo gitu lah ada saat tiga Itu maksudnya. Anu pemakaman apa aja na? Mainnya di mah patok. Patok ke 400 meter. Yang ada misalkan 2 patok berarti 800 meter. Ini kalau bumi mah jarang sih tempatnya kan dia mah terasering teh miring. mohon Ada dataran. Asa dataran di dalam. Asa dataran karena pame bumi aya nagaduh di bumi yang sapatok itu sapatok itu 400 meter. Hari di abdi mah kan sabata 14 meter 14 persegi. meternya. Sabata aya satumbak dengan di Satumbak mohon. sabata satumbak. Di mah patok. Oh patok ya kan anu. Oh kemarin teh di bahasa ngobrol-ngobrol di ujung genteng gitu ya kan sapatok 2 patok gitu. Lo berarti sama. Sama gitu. Berarti masih sama. Mana main patok. 400 meter persegi. 400. Ukuran bebas. Ente ukuran segitu. Ente maksudnya teh panjang sabaraha lebar sabaraha itu. Mohon teh. Eta mah bebas gitu. Kumaha bade ngareng kumaha kayak kapan Nah, bade ngotak mah ge manjang gitu. Bade manjang bade ngaya penaksa. Tapi ai canakan dina aturan mah tetep ngotak. Itu saya miring oge kan dicanak kotak. Waktu tos KDM kayaknya mulai terperhatikan ya. Ti payon teh di data menuju Pak Dani Setiawan ya Pak Gubernur dan masih kategori cut ke komoditas adat tertinggal. Oh gitu. Tapi kayaknya kudu
KDE mah diperhatos tuh. Mohon ya awalna. Hmm. Nah, Kang Dani, Pak Dani, Pak Dani Gubernur Sekretaris ka Pak Aher. Nah, namanya ka Pak Aher. Dan kapan ka Pak RK. Karena enak langkung ieu pisan. Langkung diperhatos kan. Alhamdulillah. Dan serta can janten gubernur mah seberapa kali ka dia nya nuju Bupati Purwakarta kantos ka dia. Terus pada calonan gubernur tah satos gubernur mah tah kan tekan ka dia deui. Nuju ti payun mah anjeunna nuju aya acara gelar budaya. Panayeuna mah sabab anjang ka warga. Jadi dongkap kan di dongkap kemarin ge iya ka geothermal terus ka gelar alamat teh paling terus gaduh listriknya lira. Memang di teh itu mah terus gaduh. Listrik mana? Listrik hidromet aya. Hidronya. Itu mah terus dipayun di data can tah di dieu mah 88 lebet listriknya. PLN. Masa 88. Tapi nyambung ti PLN atau ngandamel ieu? Ti PLN, ti kantor ti payun hidromet sekedap. Mun saberapa tahun. Kawitna pada diinterkoneksi sareng PLN tapi teu cetak. Ayeuna aya PLTA oge di Gunung Bongkok. Nah, di Gunung Bongkok terus jalan diekeun ke sareng PLN. Kesa ti bapak teh bapak naon tadi teh? Cuma bahasa Bahasa ti bahasa teh aya ieu deui struktur seperti kan upami aya sadana ge sami aya 17 pada mah. Oh gitu. Sami, duluan ge gitu sami. Sesep kali. Sami deui gak zaman kamu. Zaman saya tapi ngan kelarasan dia ayeuna lebet ka geopark. Tadi kan ke geopark. Geopark teh aya tilu, biodiversity, geodiversity, biokal, dah tadi lebetna kan kantor. Pantesan di eta aya seratan. UNESCO ya? UNESCO. Sok aya teh UNESCO kali. Aya aturan aya bantuan pendanaan gitu. Eta mah diatur ku pemerintah setempat. Teu langsung. Dan seperti waynya Abu Bairbo nya. Dan geopark itu tidak hanya alam ya, tapi sosial juga ya. Sosial culture gitu ya. Kemarin kan 2017 awal penilaian dapat UNESCO pengajuan di geopark dan UNESCO. Upami aya acara budaya tahunan gitu. Serentak sama. Ya, serentak tahun Juli. Di Juli. Sareng kampung dan Sareng kampung nanti tak aya. Daya hubungan. Aya secara itu aya. Karena ya sareng tahun oke sama. Mohon. Sareng tahun di itu mah enggak ada. Oh, sareng tahun itu aya, tapi secara iya tuh aya. Kan di Kuningan ayanya. Di Kuningan, Cibugur Kuningan. Cibugur Kuningan aya. Kadang-kadang kan arena mah tadi. Oh gitu. Kan rame waktu sareng tahun. Kang Indrayana. Kang Indrayana, Ibu Dewi. Ini kalian itu rame itu sareng tahun. Mun itu mah lintas agama kan. Lintas agama di Kuningan, Cibugur. Oh gitu. Aya kan kampung lintas agama. Ada dia? Juga mantep. Di gugur mah kan di mana ge gaduh tempat kang ge anjeunna ngalaksanakeun ritual. Anjeunna mah teu tahu. Tapi ya nu dongkap mah teu ieu bade teu mana ge. Ngan dina UNESCO ge kan per 2 tahun sekali di evaluasi deui. Oh gitu. Kamari teh ti payun mah asesor. Aya nama tersebut ke evaluator. Oh, udah ke evaluator. Tapi upami kira-kira terkontaminasi mah itu dicabut deh dicabut dan teu permanen. Sifatna teu permanen. Pamulakeun salami eta masih
layak selami masih Nyandang. kena alami gitu ya. mohon masih kena dipertahankan ya jalan pami masih kena saya perobihan ya iya pami tos layak ya dicabut Oh, iya. muping mah di Bali subak pam anu tos teu ieu teh supaya mah subak lebet ka UNESCO Oh gitu. subak teh acara di Bali Hari di Bali itu masih kena ada beberapa yang Pemdanya tuh ngedukung ya Pak, seperti bangunan modern itu terkait ngalangkungan tanggal kalapa. Nah, kulantaran tanggal kalapa dan terus aya. Jadi bangunan di Bali temenang langkung ti 4 lantai. Gitu. tapi ningali aya nama langkung eta aya anu di Uluwatu langkung Eta juga nanti anu kontaminasi nanti padahal ti payun mah itu teh utus aturan provinsi Pak. oh seperti di Bandung kan teh kayak ngalangkungan gedung sate tinggal aya aturan tetap aturan tapi ya, Ikan sesuai kebutuhan iya nya mempelajari budaya gitu kayak gitu pas di Bali bagus. Oke, dari Bali bangunan tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. Berhubung pohon kelapanya sudah tidak ada, jadi tidak boleh lebih dari 4 lantai. kemarin di Uluwatu langkungnya di 4 lantai ya Uluwatu teh dengan hotel anu Mohon. aya genep bae teh genep lantai aya genep lantai aya nah duka aturan tinggal aturan tadi sesuai kebutuhan jadi Iya. jadi mah ya adat mah kan Lama-lama menyesuaikan. ya menyesuaikan adat mah pan dinamis Mohon. adat mah nah eta justru UNESCO ge penilaian lebet ka UNESCO teu permanen teh karena nah ningali perubahan Iya perubahannya seperti apa gitu ya. Salah. Berarti kan ekes masih kayaknya. masih kan tapi tetap perkembangan anak ketinggalan Iya. kayak seperti badai di Ciboleger Mohon. kamari anu viral si Nya. langkung viral di ditu ya terangan apa ya terangan asal terangan Iya, tapi terus gila ya ya punten ya Pak, abdi kan sok tingalinya di Bogor gitu kadang di Baduy jualan madu deh gini nggak baju nggak kapret hidung tuh di senal gitu tapi di sisi ngorek apa main TikTok nama tas gitu itu di atas gitu tahu anu dan ada nama didinya tapi tiga main TikTok di dalam naoge nama tas kenal lauk keluar gitu di payunna kan menuju sekolah itu 8 genep teh harita muri kene asli kene nembe perubahan nama terus di 2000 lah nu parah-parah nama satos lebet HP mohon lebet HP atos HP teh dulu rusak jadi di dia mah masa transisi gitu teh tos teu aneh di dia mah tapi di rumah aduh iya pisan di ibarat kuda keluar 3 dogan iya mangkrung jadi langsung merusak budaya tapi hari keluar mah kita terus barangkali sekolah di sekolah biasa gitu ya tapi maksudnya teh ya mengikutilah adat sekolah seperti apa ya seperti itu gitu. No, tapi tetap cara-cara anggean cara tadi angge gitu. Oh gitu. Jadi terangin oh ya mati anu jadi nyandak ciri. Oh. Gitu. Tapi keluarga oh ya teh nggak ikut. Oh. Ya kalau mau berangkat lagi itunya ya utama atas bedianya puta abah kapungkur henteu gitu. Langkung sering di nama terus kumpul mah abah teh anu jantan abah teh jarang keluar. Oh. Ayeuna ge jarang tapi teu sa ieu ti payun mah total jarang. Oh gitu. Ya, namakan ke pelabuhan gitu asa cepet di payun mah ke pelabuhan gitu. Terus dia ngapot pelabuhan Selatu. Nama orang dia gitu sen ke luar negeri double ke seberang seueur. Oh gitu, jadi di Baduy gitu. Kayak gitu Baduy. Gelarna oge tos di Ciboleger ka dia mah tos sarjana aya. Oh gitu.
terus terang pendidikan kemarin sistem online. Tapi itu lo pemian gitu maksudnya dari Panan dia nama eta anu Atumun eta Cikartawan Cibe eta nu tilu Baduy eta mah tetep di lindung. punya bayi itu adik Ai Cibalager mah entas ka Cibalager mah kan. Cibalager mah tos saya Indomaret Alfamart gitu. Itu maksudnya upami aya warga dalam tiba-tiba ente anu dalam mah jatuh ya orang itu pamitos mangsa dewasa keluar. kalau Dia itu mapan dijaga. 40 dan 80 jiwa. anaknya tilu tadi nah Jadi lembur nate itu emak sekampung nate seperti Kartawana Cikesik Cibea teh 40 kakak. manehna mangandung dua eta kedua mah adik kakak Tekeng ngilangku. Keluarga na teh ngilangku. Waktu sudah keluarga teh ngilangku teh murah kali mah. Misalkan disebut kacan bareg jadi didinya kan pamitos ageng kalau pamitos ageng kami sepuhna ngantunkeun gentos didinya gentos ku eta anu putrana ken wih deui ka ditu anu aya pami misalkan tos keluar ya tapi ngantunkeun eta wih deui ka ditu gitu jantan aya penerus nah eta upami ali mana anak putrana ya sangsina kan aya kan jadi minimal ada satu pokoknya misalkan gak diputar ya murang kali kan emang pasti didinya didinya masih kan aya dina takan kolot nama pamit misalkan tos balik tos gaduh kahayang eta keluar layur tah maksudna teh upami misalnya gaduh putra opat ya opat-opat teh sukses lah keluar terus nah tinggal mungkin pemimpin dengan kita catat ya di mana tanggung jawabnya pasti dan paling gede gitu nu paling gede nu ngarahan nu paling gede makanya orang ada temenan eta teh kitu sebenarnya sebulan berapa hari dia balik lagi sebulan ayeuna tos gawe manehna jadi di pasien cuti mangga leunana tuh mohon hatur nuhun ya ngecek Pak gambar mangga ya pada di dia apa dicanak deui mohon mangga Kang Odi dieu we lah beli pada dicanak deui henteu da pakinten kaditu tebih teuing kumaha ada petarasan gitu mah bingung ya kieu mohon teh abdi teh udah ke sini aja beli pada kaditu mangga cuma dicantong jadi di nyawa sekarang aya priyogi ayo mah mangga di dia bae aya apa mohon mangga di dia demikian perjalanan saya ke Kasepuhan Sinaresmi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Sekian, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.